Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para siswa kelas 8 di mana wae ayana, tepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha hidup sadayana? Daramang? Mudah-mudahan hidup sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Dinten ayeuna urang bakal ngalajengkeun materi perkawis pakeman basa. Kumaha? Parantos siap? Yuk urang kawitan. Bismillahirrohmanirrohim. Pakeman basa. Cacandran, uga, caturangga, rakitan lantip, jeung sajabana. Kompetensi dasar 3.4 mengidentifikasi kekayaan idiom bahasa Sunda dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan memperhatikan struktur teks, fungsi sosial, dan aspek kebahasaan. 4.4 menyajikan kekayaan idiom bahasa Sunda serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan memanfaatkan berbagai media. Tujuan pembelajaran. Setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat memahami idiom bahasa Sunda, babasan, paribasa, panyaram, kila-kila, serta dapat mengkomunikasikannya dalam bentuk percakapan dan tulisan. Cacandran. Pakeman basa anu eusina mangrupa tujuman, anu nataan atawa nerangkeun kaayaan hiji daerah. Contoh, hiji, Bandung heurin ku tangtung. 2, Galunggung ngadeg tumenggung. 3, Cianjur katalenjuran. 4, Sukapura ngadaun ngora. Eta contoh cacandran. Ngartos? Lajengkeun ya. Uga nyaeta pakeman basa nu mangrupa siloka anu eusina tujuman kana parobahan penting kaayaan nagara dina hiji mangsa anu bakal kasorang. Contoh, hiji, Sunda Nanjung lamun anu pundung ti Bandung ka Cikapundung geus balik deui. 2, Nagara Kartaraharja lamun Lebak Cawene geus kapanggih. Eta namina uga. Ya, lajengkeun. Caturangga. Naon caturangga teh? Caturangga nyaeta pakeman basa mangrupa siloka anu patali jeung tanda-tanda pikeun nganyahwankeun hade gorengna watek kuda. Contoh, hiji, Satria Tinayungan atawa Pinayungan nyaeta watek kuda anu hade matak mulia kanu ngingu. Tandana kukulinciran dina tonggong, handapeun sela beulah katuhu. Eta namina Satria Tinayungan. Ngartos? Anu kadua, Sekar Panggung nyaeta watek kuda anu hade mawa rahayu kanu ngingu, tandana bulu suku kuda tihandap nepi katurna opatanana bodas. Anu ngingu teh naon ya? Yang memelihara dina bahasa Indonesia mah. Ya. Eta caturangga Sekar Panggung. Ya, lajengkeun. Nomor 3. Sumur Bandung. Nyaeta watek kuda anu hade matak loba rizki
tandana aya kukulinciran dina tarang kuda. Di dieu nya tarang kuda. Lajengkeun nomor 4. Buaya ngangsar. Nyaeta watek kuda anu goreng. Dibawa mentas, dina parung sok depak, dina leuwih sok palid. Tandana nyaeta aya kukulinciran. Dina beteung belah tukang. Dina beteung kuda maksudna nya. Ngartos? Lajengkeun ya. Tah ayeuna pakeman basa rakitan lantip. Naon nya rakitan lantip teh? Nyaeta pakeman basa anu dihartikeun ku kabiasaan make dadasar kalantipan. Contona hiji, cingpang miceunkeun tampolong. Anu dipiceun teh eusina lain tampolongna gitu ya. Terang tampolong? Tampolong teh engke browsing tina internetnya biasana mangrupa wadah leutik pikeun miceun urut nyepah atau anu sejenna nya zaman kapungkur mah. Taroskeun ya ka Ibu Ramah Hidep anu kumaha tampolong atanapi browsing tina internet gambar tampolong siga kumaha nya. Lajengkeun ya. Nu kadua. Bau nu ngagoreng bawang. Anu bau teh lain nu ngagorengna tapi goreng bawangna. Aya nu ngagorengna mah seungit pangintennya datos ibak. Janten anu bau mah goreng bawangna. Eta contoh pakeman basa rakitan lantip. Ngartos? Lajengkeun ya. Gaya basa. Gaya basa oge kalebet kana pakeman basa atawa idiom dina bahasa Sunda. Naon gaya basa teh nya? Gaya basa nyaeta rakitan basa anu dipake sangkan ngahudang pangaruh atawa efek anu leleb karasana kanu maca atawa anu ngaregepkeun. Seueur nya rakitan basa teh aya mijalma, aya hiperbola, sareng saja bina. Tah, engke bakal dipedar langkung jembar nama khusus perkawis gaya basa. Ayeuna mah ya sacara general heula, sacara umum heula yen gaya basa teh kalebet kana pakeman basa. Nu kumaha contona? Nu kahiji, pucuk kirai lir gugupai kanu paturai. Nu kadua, gaduh tanah teh mung satapak pecang. Tah eta nu kitu gaya basa naonnya? Eta bakal dipedar hiji waktos khusus perkawis gaya bahasa, rupa-rupa gaya bahasa. Penasarannya? Iya, insya Allah engke tepang deui nya dina khusus medar perkawis gaya bahasa. Lajengkeun ya. Tah, tos dugi aya nama kana latihan pancen soal dina panglawungan dinten ayeuna. Naon wae nya pancena? Pancena mah mung aya 10 soalnya. Nyaeta pikeun maham kana eusi materi di luhur pek hidep jawab pananya ieu dihandap. Nu kahiji, idiom dina basa Sunda disebutna naon nya? Nu kadua, anu matak disebut pakeman basa teh lantaran naon? Nu katilu, sebutkeun anu kaasup pakeman basa Sunda. Nu kaopat, Bandung heurin ku tangtung. Ungkara kasebut kaasup pakeman basa nu mana? 5. Babandingan anu ngagambarkeun kaayaan, kalakuan, jeung pasipatan jelema disebut naon? 6. Uga mangrupa pakeman basa anu eusina tujuman kana naon?
Tadi terus dipedari ya. Lajeng ke nomor 7, sebutkeun nu kaasup kana caturangga. Ya. Nu kadalapan, caturangga teh pakeman basa anu eusina ngeunaan hade gorengna watek naon? Anu jelas satu nya atanapi binatang. Lajeng ke nu kasalapan. Bau nu ngagoreng bawang. Anu bau teh lain nu ngagorengna, tapi goreng bawangna. Ungkara kalimah eta kaasup kana contoh pakeman basa naon ya? Lajeng ke nu ka-10, rakitan basa anu dipake sangkan ngahudang pangaruh atawa efek anu laleb karasana kanu maca atawa ngaregepkeun disebut naon. Sakitu mung 10 soal. Ngartos sadayana? Tah engke walaran hidup sakantenan serat sareng soalna ya. Terus diwaler, terus upload kana Google Classroom. Ngartos sadayana? Iya. Rupina pedaran perkawis pakeman basa dinten ayeuna cekap sakitu heula. Kerjakeun pancena ya. Sareng ulah hilap tetap ngajaga protokol kesehatan. Anggo masker, bawa supanangan, jaga jarak, teras eta laksanakeun ku hidup. Supados urang sadayana bebas, enggal bebas tina wabah pandemi corona ieu. Rupina sakitu wae pedaran basa Sunda dinten ayeuna. Insyaallah hiji waktos urang tepang deui dina materi anu enggal. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.